euy. Ari alat dapur anu gocengan teh sok meulina mobil lain. Heeh. Kan eta meureun kualitasna kurang halus gitu. Emang rek naon? Orang alat dapur we. Alat dapur gua halus teh. Tinu kitu. Kualitasnya rada kurang halus. Kurang halus tas. Tah ngomong-ngomong alat dapur teh ya. Sebutkeun alat dapur naon anu isuk aya di WC. Ya. Urang dina luhur genteng, lamun penting dina jero lemari. Tah sok sana apal. Sok bela Senok lain. Kamper lain deui. celemek. Lain ah. Naon Leuwih ngaco. Naon atuh anu? Jajodog. Jajodog. Urang atuh rek disimpen di mana wae ge kumaha urang. Oh, meureun mikiran mah.